Sabaraya sauyunan sabaraya kalimu sadla sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya kalimu sadla sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya kalimu sadla oh sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya kalimu sadla. Lure, orang menjelajah ke Walungan Lur. Ayo, orang main batu alam yang aku hari ini. Let's go. Lur tenang lur, itu acan mulai lur, tenang lur. Lur, mantap lur, warna lur. Ini jenis cana cikalong ya. Berkaki 4. Ya. Berekor panjang ini. Aduh, Cong. Aduh, aku mah. Nah, gitu. Jalannya ekstrim guys. Mapan jalan setapak ngaji juga Walungan luka erek neangan jika nama kangen gitu.
kurang perantos di warungan upami telapak kali teh curug tunggal jauh seluruh tapi sapertos nama kangge ayeuna mah moal kali itu jalan aya di atas selatan anu kaduana memang saya rencana tadi janten udah ngubek kok dia udah pengen meureun perbatuan tanaman dan tanaman udah milarian anu unik ngomong yang soal itu kamera deh udah amat siap kameramen oke lur ayo lur di luar ya teh abdi teh penghiasan buat hiasan lur bebelan batu sumpah capek lihat lur jangkung lur tapi lur bener lur iya bakalan jadi hiji cerita pokoknya mah enggak lur jadi cerita nama si batu-batu iya teh musim abdi teh bade dijantankan hiasan akuarium lur alasan kamari neme gaduh akuarium alit sih 70 8 mili buat ikan cana lagi musim cana bro. Hai lur tanggung lur
kurang tamatkeun ya. Setor tengah sih. Oh, jelema di tengah waduk tuh. Beri bangun. Dok, klop, walungan deui mah. sekali anjing teh kesalahan sami menina tuluy nganyanyi. Tiga. Lu tepang di Sansim Kuring, alhamdulillah. Kurang sadaya terus tepang sareng kasuhan Citiis. Aya mamah Citiis. Aya oge ama Citiis, namun ama pasan dira tamu. Enten urang mun biasa dipadan ku mama. Kita mama hatur nuhun atas kasengakeun kali musala di Citiis. Subuhan, kaiuhan, kacayan mantap luar biasa hatur nuhun mama. Saya sampai kaget, hatur nuhun mama ge. Enten entos ngerasakeun ka dieu nya. Tajeng ieu butosna mama kur saala kadarna hampura teu bisa nyuguhan nan kitu bae. Soklah sukses kali ini saja. Gitu. Mama tuh judakeun mama eta mah. Yakin lure doa mama asli ijabah kunaon aya doa kolot mah diijabah aya na di doa na kolot bahasa ayeuna mama hatur nya mah terus laksanakan Sok suksesnya. mungkin lure mun sakitu insyaallah kita pangdi sanes waktu di tempat sanes hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaraya kali musada.